Sampo jeung sampo anjing mah ngebokeun teh. Itu akan teh. Ada sampo, pokoknya sampo. Oh, macan rating. Muna. Cokot ya, Kak. Ya pang nama sampo nu saha? Teuing aing mah. Cokot kan, mumpung keur lapar. Ayo. Sampo eueuh. Lapar-lapar eueuh beas sampo-sampona. Kareo budak gua ieu. Keur marah rungsing. Beas teu boga sampo madog di kudu malah deui meureun kebon. Udah jelema gitu di jero euy. Keron di dinya. Kan nyumput. Keluar. Nyumput di dinya. Waedan suang mama teh. Nah, aya saya rusing teu puguh kieu lapar. Sampo aing madog di. Ieu budak jelema di dinya aing udet. Sambe teu pira teh. Karasa ini karung mungkin beas banyak beas di sawah anu munda. Mau mungkin betul ge lebareun. Lah, udah deui wae. Hah? Masa tolong-tolongan wae teh. Panjang budak di budak deui. Asa hantam we budak jika ternak buyur. Jelema nih Aisyah. Banyak jelema di wae teh. Saker naon? Anyat. Si goblok, jelema di wae. Enak juga mama teh. Yang ngumpul kan tuh boleh teman. Aneh euy, karungsing poe ayeuna. Ting kunaon cara rape di aing euy. Duh. Sare sugan ieu geunaheun euy, geunang euy. Aduh, angin geunaheun kieu. Aduh. Naon ieu euy? Kehet, mana ngompol? Heeh. Koplok teh. Baba teh sia. Ngompol teh di mana dae kehet teh. Kehet teh. Hah?